goblok. Siang lah naon goblok. Oh, jangan bersoleh mah tuh kontak rezeki lah. Oh, alhamdulillah Gusti lah. Tuh, jelema mah sadaya ningkahkeun suku. Duit menang cing urang hitung ieu duitna ibadah sabaraha teh. 1, 2, 3, 4, 5, genep 300. Alhamdulillah. Gusti duitnya menang 300 can kopi menang ya. Nyuh lah kopi Nyuh apa kopi tuh ini mah. Ya sipu numpang deh. Ngerasa capek aduh kemana deh balang siar ya. Masa ada tujuan. Kopi ini malah. Aduh, ada si bodoh kayak kubu kopi lama mana mantap di kacero. Goblok kita boleh cibubur aja kalau air kayak kubu kopi lama mah. Lagi teman-teman aom sih. Dah ingin dulu goblok. Macam heran aja yang jualan mana. Mau kopi obat di mana tuh? Urang kopi. Lain bukan milik di mana tuh kan kopi dekat warung teh gitu. Tuh bukan naon urang mah. Lain kan dulu goblok udah buka mata ingat tuh. Tah saya heran ya di rumah. Kuburannya tuh lain tuh masuk di kajero kali itu. Mata di kuburan teh nyokot cai heran yang jualan mana aing mah. Kopi atuh yang diherang. Kopi atuh di mana ya urang kopi di mana? Wah. Alasan wae mana mah. Hop dari minum itu sampai mah tuh. Terus di mana barang siar teh? Sudah gini kayak barang siar. Coba kita minum malah caina tuh. Tuh dah aus. Waduh, teh minum malah di Costa nonton. Panas, itu gua tuh berak-abrak atuh dah. Berak-abrakan teh atuh. Pas barang siar atuh dah aduh, berak-abrakan. Senangan pitulung. Orang terakhir enak ya ke mana? Juga gitu mana boga. Boga naon butuh naon? Butuh duit. 200 orang deh. Boga tuh orang mah. Yang bayar iya budak ke sekolah. Atuh lain ka batur nya duitna. Ya apa urangnya geus aprak-aprakan mata kayak ngeripun pickup panas. Minum juga teronton oge. Boga orang terakhir ke mana? Pitulung. Bukan mana boga gitu. Tuh boga sekerak-kerak acan. Tadi lah ya. Wah lain ya mah kertas itu tuh. Yang mah meni kecil bisa nginjam lah 200 lah. Tuh boga orang manyaan ya mah lain duit kertas ya mah. 200 satu ke dipulangkan orang boga lang jauh. Mana mah ditebuka teboga teh nyaan mah teboga. Aya meureun 200 mah cing. Teu boga lah. Lah, sok ya tuh lah 200 mah aya meureunan. Nyaan teh teu boga urang mah. Entah urang. Nyaan urang mah ditulungan. Diem. Lain teu boga pisan urang nyaan. Bang, satu menit tengkeng ka sida goblok. Sia ngarah naon sia. Ini sia ngarah teh dibere minum duit teh. Tuh nyablok goblok. Bergemaran jaga. Wae mah haat teh dibere cai minum naon goblok. Dor nyablok. Atuh barang injam teh ka batur goblok kamu ka jelema beungar. Di sarwa-sarwakeun mah goblok aya duit di mana tuh? Capek euy. Kamana deui ya barang siar? Ka Bu Haji. Mal mungkin. Mah pasti mah merek Bu Haji mah. Si Edi si Mawona. Kacida eta mah jelema teh. Pakai bisa dipakai pangabutuh pisan. Tidak meditna. Geus capek balik we enak mah. Di dieu we nih mah. Si goblok mesti balik di ka dieu. Mantap geureuh lah. Bos, gitu minum di kebun. Kayak anginnya hiriwir. Begitu di halapan rambutan meh anginnya hiriwir. Dipeklok ginian aduh. Di dia lah. Mantap ya kopi mah ya. Tuh anginnya hiriwir di dia mapan genah lah.
Aduh, seger Ini baik sih ulah deui. Ampunya deui mah. Waduh, ieu pamajikan beun pohon tadi ngarujak. Uyah cengek nanti tuh. Baik ke bawah sekalian ah. Oh, bari jeung uduna ye lah. Mantap duit boga tuh. Nyantai lah poenya mah. Jalan tukang ah. Iya si goblok dia ka dieu euy. Wah, saya pasti minta kopi. Jailan saya ku aing ah. Iyahan. Ah, sakieu ye. Mantap geura ye. Pasti ti poporose teh nanyakeun kopi geura. Kunaon sa didinya goblok? Wah, kene iseng mah tah keur ngopi. Wah, goblok tadi mah sari petaan ku aing teh mere ku loba oge. Wah, tadi mah orang kita ngadadak beulis teh. Kopi ti mana sial. Dia mah loba sari sakala jeung kuya di dia. Oh, tadi pemajikan baru ngerujak cuy pohon di dia. Aing teh atuh dieu teh moal mere urang teh nginjem teh. Wah, ini teh goblok sih teh. Wah, ini tadi urang nempo teh 50 ribuan. Tuh, dibikeun tadi ka pemajikan sih teh. Da ge butuh sih teh duit mah. Sama menit teh barang bisa dipake pangabutuh euy. Nah, lain teh karunya orang ge. Ya mah lila atuh Sabtu ge dipulangkeun ku urang. Wah, yo mah rek naon dibikeun sih atuh. Dia tuh ya ngasaan kopi teh. Wah, kopi aya tuh. Aduh, goblok. Siang lah naon goblok. Maka diburakeun kana beungeut aing. Asukan teh amis goblok. Apa naon gitu? Asin setek goblok teh. Apa ke sia goblok tah menangguyahan aing. Ya Allah Mau ke sia. Ke sia mati memarahi wae goblok kana kopi teh. Apa ke sia tah? Asa goblok. Moka. Apa goblok sia tah? Sia teh jaya wae goblok jeung ka batur teh di porose we sia teh. Goblok sia di burakeun kana beungeut aing. Ya menangguyahan aing tah. Rasa gitu mah goblok. Mah mantap di ka dieu mah di daerah gitu mah. Dari dia mah goblok sia. Tuh kepok lah gitu mah mantok deui. Jairan kieu mah.